budug atuh mah aya nu ngukut da budug ayana ge di jarian di tempat runtah jarian teh barudak tah panghinana teh anjing budug di jarian tah jelema anu kagegeloan ku alam dunya mah leuwih hina daripada anjing budug di jarian dijadikeun nanaon ge daek kitu termasuk dijadikeun anjing budug cicing di jarian jelema pada jelema boga akal gitu ari anjing budug cicing di jarian apa teu boga akalnya jadi ke manehna teh budug bisi ngalobaan budugna teh manya atuh cicing di jarianna tempat runtah loba kokotor loba gegeuleuh loba najis loba sasatoan nu ngararapung lalu itu ieu ngalobaan meureun budugna tuh ku satu boga akal cicing we di dinya itu nu bararudung ya ieu nampan so lamun ditita cicing tuh di tempat runtah itu da moal daek geus da boga akal tanu panghinana teh anjing budug di jalma anu geus kapeat kudunya cenah ati bakal daek hina leuwih daripada anjing budug cicing di jarian daek pada boga akal ceuk dunya teh mode ceuk si obos tah cek si bos tah iya siapa oh mana pangersa nya pangersa boga ilmu sabab jadi ajengan geus ajengan dunya teh we oh mana ieu make babadutan heuh jeung urang ya oke Pak kok pake eta keha kieu haji babadutan heuh jeung urang ya mana engke teh ngoronang heuh ya siapa lah ngoronang demi bapak demi bos itu tangke mana ngelel-lelan itu ya oke kayak kurang dicepretan itu nya anu hadir teh cenah salusire siap pan urang teh deuk nyalon iya siapa oke itu oh daek pa manehna teh boga akal dah ku sabab geusna akalna teh dunya jadi dititah leuwih hina daripada anjing budug di jarian oge oke siap we daek naudzubillah itu naudzubillah tah pada boga ilmu kamuliaan ilmu teh eueuh he atik eueuh he sama sakali nah bisa eueuh apa niat ngaji ge lain jang anu genep teh nya yang nu 7 lain yang menang ridho Gusti teras jangan ngaleungitkeun kabodohan tina awakna jeung batur hayang salamet di akhiratuluy hayang ngahirup-hirup agama netepkeun agama Islam nya tah lain paniatna ge ti awal keneh di pondasi niatna nalika ngaji teh nyata jang hasilkeun dunya geus jadi ajenganna ge niatna teh jang dunya tak otakna teh dunya mata dijadikeun jelema hina leuwih ti anjing budug di buruan ge daek kumaha ieu waktu salat cenah ieu kumahnya da keur kararieu cenah kumaha ieu cenah tan ya kumaha bos cenah da Gusti mah pangampura henteu ngadal ya ulah salat teh cenah ya teu salat daek kamuliaan ilmu teh da dunya teh obos sieun bendu gitu manehna sieun teu dibere duit gede naudzubillah itu enak teh keur musim dah keur musim keur booming keur viral keur membumi nu kitu tuh pokona jadina naon oge lamun otakna geus dunya geus dijadikeun naon oge daek ku sabab otakna teh geus dicuci ku dunya pokona demi dunya nanaon oge daek naudzubillah nah gitu tah matak wa asyikuha adzaluminat dalili jama nu geus kapelet ku dunya cenah nur geus kapengpeongan ku dunya geus kabungbulengan ku dunya mah hirupna teh leuwih hina daripada perkara anu hina itu anjing budug diburu di jarian teh hina tapi anu boga ilmu niat dajang dunya leuwih hina sabab naon dibere akal manehna mah tuluy diberi ilmu agama gitu tapi manehna
ku geus kapelet kudunya jadi otakna teh lain ilmu tapi dunya daek jadi jelema anu hina ge naudzubillah subhanallah itu jangan itu panayna ge ya duit aur-aurnya itu mah daek yang ajengan ieu gitu baju baju ya sarung BS ya jang biaya bisi deuk hajat cenah gitu daek da si kuatenan nih anak jang dunya gitu tak deuk ngaji teh dibere acis teh ku amang ari nyieun PR yang 2000 oh dibere ayeuna uduk cenah PR ngaji ari pek teh henteu do nabi manas ngaji urang mah pek teh henteu nyelebar waceng kade sa deuk awewe deuk lalaki perhati keur musim mainna teh nya keur musim sia barudak keur musim tah satuluyeuna kitu tasum bisihriha tah kusau kitu cenah kita tusimu gitulah barisan tusimu barisan tah mabni majhul doma awaluhu wa kusira lamun fil madi fil mudhari ieu mah doma awaluhu wa putiha maqobla akhir iku sabaraha hurufna tilu tusimu aya nu dibuang tah nya tah tusimu ayat tajal dak somamin gitu asal kalam tusimu mangka kudu ngajaga anjeun gitu bisihriha kana pamikatna gitu pamikatna dunyanya urang kudu sabisa-bisa ada mal filter cenah doh no filter teh Kamang Rohidin namanya tukang ngerokok apalun filter panyaringnya Imang Rohidinnya filternya panyaring nikotinnya panyaring eta nanti menanggar limbah rokok gitu. Supaya wae sebelah koneng teuing gitu. Panyaring nikotin gitu. Tah tusimu maka kudu ngajaga anjeun bisiriha karena peletna atau karena ngabalikeun panihatanana urang gitu nya atau bisiriha karena sihirna dunya tah urang kudu boga filter lah teu sangkan urang ulah jadi jelema anu kapelet kudunya da cilaka tuh kapelet kudunya mah cek tadi ge nya hirupna teh adalu minad dalili bakal hina tibatan satu anu leuwih hina anu geus kapelet kudunya mah kitu padahal dibere akal jeung ilmu tak bakal leuwih hina daripada satu anu leuwih hina tuh kunaon tang ngajagana tah ieu masalahna teh kunaon ngajagana kitu nyata ngajagana mah nalika ngaji kudu niatna nu tadi teh nya hiji ridho Allah. Allahumma salamet di akhirat ngaleungit teu ngabodohan dina